ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha Allah di mana ayana nyawa teuing aju sia teh cak saha eta pangeran Allah ma aing ngomong pangeran teh Allah tak ieu jelema nu kos ieu pinarakaeun atawa aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib ge aing ngomong cenah pangeran Allah kalau mun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranana patung meureun ieu ge picilakaeun syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaizna hiji kudu kagambar sedangkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD di SMP di SMA eueuh dek modal eueuh mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat lamun camat teh ngaji tapi camat orang mah make kopiahna mancrit bagus berarti ngaji sebab orang Sundanya tuh si ade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran besingkeun ditanya hei Haji Uci ulan sia tukang naon di dunia magahan ngaji pernah henteu disampaikan bahwa sakola SMP SMA bakal ka neraka pernah saha sakrina Habib Salim aing mah babari baik aing diteangan ka di akhirat beb sini pernah kan saya cerita iya pernah iya udah selamat aing jeung Habib Salim ka surga Habib Rozak milu Masya Allah iyalah syahadah lamun urang can kabayang eta ngaji teu kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib loba ustad loba kiai Tangerang di mana ta ajian tad sini kenapa saya belum kenal Allah nih oh iya sini Allah itu sifatnya berapa lupa saya juga Ustaz belum tah kok Ustaz bisa lupa gitu proposalnya belum turun nih Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tah Ustaz Masya Allah datang kaparohan gitu daya syahadat kudu kagambar maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi tadi geus dibacakeun manaqibna begitu lahir tanggal 1 Ramadan yang nama geus teu daek Yusuf puasa jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusu isuk-isuk berarti tanggal 1 Ramadan ti oroknya nama puasa ti orok kuarieu di urang kumisna sok bade kieu teu puasa sabalika Syekh Abdul Qadir terus Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi mah kulik tali hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun iya Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi Masya Allah cak mana aja udah kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya hei budak mau naon sia mawa duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percayaan aya deui begal nu hiji deui hei budak mau naon sia mawa duit sabar duit 40 dinar lah kos kitu mau duit unggal ditanya
enggak ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana narengteng bae heueuh puguh aing nanya heueuh puguh bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saha sia ngaran Abdul Qadir ngonon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib sakjana ada juga uang buat saya can kataekan komo Habib Rozak mah Bib ada apa di pajak Ji Samsu sakjana musuh Amin Rais ya Masya Allah. Nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kona langtang ieu henteu ngabohong ditanya Aisyah ieu bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terang amat ieu meunang pituah ti emak kumaha cak emas sia cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarua jeung emak aing tah eta mah orang Cikupa nu kos kitu itu kuari ngarembet ke Cilongok malah gedean di Cilongok tipina boga emat teh tah deuleu Mas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu kan naon kula rek milu bae milu ka mana cekeuna garong si milu milu cekeuna kula milu masantren teu teu naon sok heula maca syahadat teh lah di syahadatan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad dabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapak ku ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh ya begal jadi wali kabeh aing mah bebari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teu jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teu jadi santri komo gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpi zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya ingin jadi santrinya Ki Uci aing presiden hayang jadi santri aing RT itu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya coba mun presiden ka sorga RT ka neraka aja kumaha coba ayo ya Allah anas RT teh digaji anas ka neraka rugi 14 sama kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh gara paraes ya teh ka sorga kajen gua kumaha ge cak RT ulah atuh geus atuh nu kolot bae di heula atuh nya kabeneran nu pangkolotna Habib bro Insyaallah